geus jan ya. Nyanyahuanan bae jan segala anu. Cak panganten awetnya kasalakina nyoel di pelaminan cak salakina naon neng kamari mah dicium teu meunang, dicekel teu meunang, dipeluk teu meunang, ayeuna mah geus ditikah sakabeh awak neng kabeh jeung aa cak salakina tumbung aing kutilna mah sanajan can dijima geus wajib dinapakahan sebab geus kaluar kata-kata penyerahan. Ayeuna bisa gugur kewajiban memberikan nafkah walaupun sudah dijima atau sudah beranak bahkan bercucu manakala terjadi nusuz. Mana nusuz? Pamajikan dek diajak sesenangan ku salakina nolak eta teh nusuz. Keur ngarendeng jeung salaki-salakina leungeunna dek nyekel leungeun pamajikan ditarik ku pamajikanna. Awas ulah cukal-cekal sagala. Leungeun kos parudan ge heuras. Kamari ge lecet keneh. Eta nusuz. Mana termasuk nusuz? Istri keluar rumah tanpa izin suami, eta nusuz. Ini yang saat ini dianggap membangkang dan dianggap mendiskriminasikan wanita, dianggap menghinakan perempuan. Hak asasi manusia dijunjung tinggi, Quran dikesampingkan. Wanita juga, perempuan juga manusia, ingin sederajat dengan laki-laki. Kalau laki-laki kemana saja bebas, ya perempuan pun harus bebas. Iya orang-orang liberal mah ngomongna kitu bae. Urang mapan ibu kudu nurut ka sakabeh aturan Gusti. Awewe teu meunang kaluar ti imah tanpa izin salaki. Kadeng eta lamun awewe kaluar imah tanpa izin salaki neuk dicekel ku salaki ngajimpretkeun leungeunna, neuk dicium ku salaki nolak kana pemerintah salakina, neuk diajak senang-senang ku salaki nolak, eta nusuz. Dikala nusuz gugur kewajiban memberikan nafkah. Geus ka bapa-bapa mun pamajikan urang deuk diajak sesenangan manehna nolak, eta nusuz parak ulah dibere dahar. Mulai menang orang ya lalaki ya. Ten mana pengantin ya? Pengantin aya pengantin. Biasa pengantin mah pan di jero kamar teh keur ngobrol ge nu di luar curiga bae. Pengantin anyar nyeri huntu. Ngaginggiwik bae. Hayo kah nyeri. Nyeri jasa eta mitoha teh ngadedengekeun tah mulai karasa nyerinya neng gadi tah kadeng ka nyeri cak salakina teh sabar bae tahan nyeri jasa eta mitoha di luar buku deh jasa kitu eta nya. Laju pan meureun nyeri huntuna keluar darah getihan, duh ka darah keluar. Kajeun biasa mah, biasa. Nyeri jasa. Neng mah yang dicabut ku hari bae. Kuat nyeri jasa. Cak salakina sabar bae. Ulah waka dicabut. Nyeri kak gitu. Eta mitohana jam 10 jangan dicabut kene bae cak di salat. Haji ku salakina kan di openan tah huntuna, coba ka dia kakak nyolok cenah gitu kan tah. Make curug maksudna ieu huntuna dicolok. Laju pan dioget-oget. Ha kaulah dioget-oget nyeri ka. Nyeri linu kayak linu doget-doget kau lah doget-doget cak mitu anu awet kayak pingsan anak orang kah mohal biasa peneng di bawah gitu
pan ngaginggiwik bae terus tah kakak nyeri cabut bae ulah jaksalakina hayang dicabut ku hari bae neng mah ulah ieu mah ulah waka dicabut ka cabut ku hari bae engke bae esukan esuk-esuk atuh mitohan ngajajak lawang modar anak yang dicabut esuk-esuk mah Jawa biasa kos panganten anyar aya nu ngado ya kado spesial kan diteundeun di paling bawah katumpuk tadina mah misah spesial atuh barang geus asup ka kamar kan mukaan kado biasa ngobrol kak nu mana heula nu dibuka gitu iya tuh sabodo neng nah, di luar pan geus ngomong waduh main buka-bukaan langsung ya akhir neng mah nyanggakeun we ka rek dibuka nu mana tah langsung nu handap bae neng lah jadi gitu kan nu handap eta kan kado spesial barang dibuka berebet behoreng kadona boneka warnana hidung cak salakina teh begitu dibuka Masya Allah neng buluna bagus amat nih bagus bulunanya bulunanya bagusnya hidung halus deh bulu eta mitoha kieu jeulina kapan tau mitoha ya mitoha cak mitoha lalaki tuh batur mah buluna bagus cak pamajikan nu neng ge baheula mah bagus pan dirusakna mah diacak-acak ku kakak aja insyaallah tuh nafkah zahir maka suami pun ternyata wajib memberikan nafkah batin nu sifatna rohani proteks perlindungan ketenangan kenyamanan termasuk wajib mengenalkan wajib sunnah makruh mubah haram wajib mengenalkan niat mandi junub mandi haid wajib mengenalkan rukun wudu batal wudu rukun salat batal salat wajib diakeun kana syariat maka walaupun sudah berumah tangga ngaji maulah sampai ditinggalkan jangan sampai rumah tangga dikungkung oleh kebodohan kenapa di tengah siang hari yang begitu menyinari matahari kepada bumi kita terperosok ke dalam jurang lantaran orang tengah faedah tina eta cahaya kenapa di lingkungan kita banyak pesantren banyak ulama orang teu ngaji 30 tahun rumah tangga can pernah ngaji niat mandi junub bae teu bisa neng orang rumah tangga sabar tahun 30 tahun kak anak orang sabaraha geus 7 kak 7 anak heutiknya tapi neng lamun mandi junub sok niat atuh niat kak kumaha niatna nawaitu sama godin salah tuh neng salah gitu kak salah tadi kumaha nu bener mah kieu niat mandi junub mah jak salakina si bodoh ieu bodoh nawaitu an a'takifa jak salakina fi hadzal masjidi sunnatalillahi ta'ala leuwih rosa salakina niat iktikaf pakai niat mandi junub kakak salah neng salah yurang nanya aya nanya lain ka kiai ka jawara geus moal beres jawara mah ulah sok ditanya agama moal beres moal manehna mah teu bisa ge ngaku bisa bae Pak jawara ieu Waalaikumsalam Waalaikumsalam naon ieu deuk nanya beh nanya naon ieu niat mandi junub teu akur nu kitu dia mah ditatanyakeun bisa teu akur kumaha maksudna iya pamajikan abdi mah niatna mandi junub kumaha neng nawaitu sama godin anadai pada sari ramadhani hadis sanati oh salah hai maneh abi mah nawaitu ana taqifa fi hadzal masjid suratul oh salah kene nu bener mana nu bener mah kieu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is moal beres lamunanya lain ke ahlina moal beres tuh ya maka aturan ini hadirin aturan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama salafun saleh yang lagi-lagi orang-orang yang anti ulama mengecam sampai-sampai aya nu nganggap ka Imam Syafi'i
kalau pangkatnya diberikan hanya sekedar kelas profesor eta deui. Andaikan 100 gelar profesor disandangkan kepada Imam Syafi'i, terlalu kecil gelar 100 profesor untuk Imam Syafi'i. Orang itu mengatakan Imam Syafi'i orang biasa, kita pun manusia, kita punya otak, Imam Syafi'i punya otak, kenapa kita mesti ikut mereka? Langsung saja kita buka Quran, bongkar hadis, kita cerna dan terjemahkan, kita ambil hukum. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsirkan Quran dengan otak, maka siap-siaplah mengambil posisi di neraka. Iya jelema ngomongna Imam Syafi'i orang biasa, mereka tidak tahu biografi Imam Syafi'i. Dulur, Imam Syafi'i bukan orang biasa, beliau orang yang luar. Dikandung ku ibuna 4 tahun. Ibu aya nu hamil 4 tahun, Bu? Teu aya. Kangjeng Rasul mah dikandung ku ibuna patuangan Nyi Siti Aminah teu ageng. Ibu lamun hamil nu gede naonna, Bu? Nu gede naonna? Calanana. Ai beteng mah teu kudu ditanya di mana-mana reuneuh beteng gede geus teu kudu ditanya. Nanya perkara nu maklum eueuh hartian. Ibu lamun keur hamil nu gede calanana. Biasa make nomor 25, hamil mah 73. Ngan gula nitip, Bu, ulah sok moe calana di pager musola. Nu matak diomongkeun aya. Saya pernah melihat, pernah menyaksikan eta ibu-ibu moekeun calana jero di pager musola. Mending bagus mah jebeo, calanana lambeng teh, laju pantai reungitan, laju tengahna balolong teh nya. Eta kunaon sok balolong tengahna nya? Dicongcongan gitu. Ya. Beda jeung santri. Ai santri mata santri laki itu santri awe sarua bae, kadang-kadang nya orang sok lamo bae. Oh santri awe pan moe calana jero make gantungan teh di luhur deui moena. Kos Batman teh di luhur. Waduh. Di handapna kacamata pan we. Laju kiai pan keur ngajina ngaji rukun iman. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala, ngaji safinah. Jadi orang kedah percaya kedah ngimankeun kana qada jeung qadar. Sakabeh perkara moal ayat nu kaluar tina qada jeung qadar Gusti Allah. Urang kudu narima kana sakabeh hal anu geus ditentukeun ku Gusti Allah. Nu terjadi moal kaluar tina ketentuan Allah. Dangdaunan murag eta teh atas ketentuan Allah. Nyah kitu nya. Wallahu a'lam bishawab. Pulang ngaji lewat karepun kobong awewe ngelek kitab. Eta calana nu di luhur teh katebak angin, muter calana teh calana hiber kena sirah kiai. Marah pan kiai, teh iya saya calana saya mau calana sambarangan bayi pan ya calana ya waduh nimpah ya karena sirah mama ya waduh ya calana. Iya punten mama hapunten jadi mama tong marah tuh pan tadi ge nembe ngaos segala sesuatu mau terjadi lamun tanpa kudrat iradat insyaallah. Ieu kabeh ge pan terjadi atas kehendak Allah. Atuh kehendak Allah si kehendak Allah rada bodelan tah. Biasa ya, suka duka di kobong, betul Mang? Parum listrik, parum listrik. Pandai santri mah rokok hiji 7 sungut. Eta seuneuna mun ngeunah dikenyot ku santri mah. Waduh, gantian atuh. Gantian. Listrik parum, aya kiai pan ngontrol kobong. Keur diuk di luar jam 12 ieu. Ngarokok begitu. Cak manehna mah baturna. Waju ngaloko soyangan bae.
mending mun tadi ucul-uculkeun masirahna ngaloko solangan bae ngaloko na kitipu tingbong di batulan kiai marepeh bae aja biasa baik coba tuh gantian cokot baik dengan kiai kenyot pandi kenyot mah rokok pan seuneuna ngagedean laju banget ka tempo wih cek mana teh wih mah guru buar bae lumpat manehna lumpat ge bari mah rokok pan cak kiai hoi rokok aing biasa biasa Masya Allah tuh basis pertahanan basis dan benteng akidah adalah pesantren salaf. Ibu jeung bapak hadirin hadirat, kita berkaca daripada negara-negara yang anti ulama. Timur Tengah bom bunuh diri dianggap jihad, ajaran itu sampai ke Indonesia. Kamari tadi Sarinah sebenarnya mah eta meureun nu ngebom bunuh diri di Sarinah teh budak rada torek meureun teh budak. Titah nama ku kepalana ledakan di Suriah. Kadengena Sarinah. Meledak bom. Nu teu berdosa paeh, polisi nu keur dinas paeh. Cak manehna nu bom bunuh diri kami mati syahid. Syahid di mana? Tah eta teh nu kos kitu saha? Jelema anu awalna anti ulama. Mereka sekedar tahu Islam, tidak mendalami daripada para ulama. Sekali-sekali belajar agama otodidak, beli buku, dicerna tanpa guru. Man la syaiholahu fa syaihuhu syaiton. Siapa yang tidak punya guru, gurunya setan. Pan urang mah dibejaan dina bab jinayat menang maehan sos teh dalam hal kisos. Ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Urang ngagebuk ceger. Nu digebuk urang huntuna coplok dina bab jinayat wajib bayar diat hiji huntu 5 ekor onta. Urang nonjok batur ceger, hilang penglihatannya, rusak retinanya, hancur korneanya, tidak ada penglihatannya, diat 5 ekor onta. Gebuk puhu cali ceger, rusak genang telinga, diat. Kemudian didodet batur bengetak urang seret make peso, didodet bopeng. Hukumah damai disidang ku imam ku pemerintah. Maneh didodet banget maneh make peso ya. Ayeuna hukumah ya dina bab jinayat maneh nek nuntut kumaha minta bayaran sabaraha kieu Pak Imam Pak Qadi Pak pemerintah ya kula ye didodet ku Ki Jayed ya Jayed sembarangan maneh pas saya ngadodet banget aing kuari banget aing jore keur ieu mah sarua aing ulah-ulah tedodet banget aing keur can dodet ge bikang arembungan bae ka aing geus ngawirin id qala yusufu di abihi ya abati ini roa itu ada asara kaban tapi eta awe tereken keneh bae aing geus ngawirid deui palamma ra'anahu akbarnahu wa qata'na aydihunna wa qulna hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim bukan lagi make cabe benang mah henteu mencret bae harita teu daekeun keneh bae aing make jang jawokan teu daekeun keneh bae harita can didodet banget aing ayeuna komong geus didodet mungkin wanita-wanita akan lari melihat aku denda bayar ayo 7 juta aing minta wajib dibayar lamun aya preman jeung preman jawara jeung jawara adu kekuatan ayo maju dia aing mah Cimande asak Cikalong asak Cimani kentel neuk naon dia jeung aing pasang kuda-kuda jeger 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 cabut golok siap paeh wajib kisos dipaehan deui cak ahlina teh teu nanaon teu dikisos ge bayar bae 100 ekor unta. Di situ ada persidangan dan perjanjian serta perdamaian. Menang sote maehan lamun hak kisos, menang sote maehan lamun hak maehan jelema kafir nu ngalawan Islam, menang sote maehan lamun hak urang bela diri mempertahankan negara bangsa dari serangan orang kafir. Ai eta bom bunuh diri nang ti mana manehna kudu maehan deung-deungeun tanpa dosa. Betul?
maka nangges pang indah-indah na hirup mah jadi santri. Neng parawan, neng jangan pindah ke lain hati. Biasa. Tadi ge cak Haji Budoli ge santri mah teu ngajanggian dunia, teu ngajanggian banda, tapi kesenangan batin mah insyaallah dicumponan. Hatu naon deui hiburan eta doang santri mah. Makana anak rojol bege eta doang hiburanana. Atuh. Itu bukan omong belaka. Tapi kalau orang-orang lain kan yang kaya, yang punya jabatan, pangkat dan kekayaan, mereka itu kerap sekali membuat janji yang janjinya PHP, pemberi harapan. Nyarahoannya orang gua ini PHP, pemakai huntu palsu. Biasa mang. Pak budak kepangi parawan kan biasa gombal. Neng, ya tadi gelap kok datang kamu jadi terang sih. Hatiku ketika melihat kamu mendidih bagaikan cai liwet. Kamu itu ibarat liwet yang baru mateng, enak dipandang. Ketika kamu pergi ternyata aroma yang kau tinggalkan bagaikan intip liwat. Neng punya nomor rekening nggak? Ada. Emang kenapa? Oh, aku mau mentransfer hatiku ke hatimu. Tulis mang. Lumayan. Yang ngaraya tukang uduk lumayan gitu lah. Neng, iya aku tadi dari dokter mata. Terus kata dokter mata kamu parah. Bukan, kata dokter di mataku ada bayangmu. Ini repeh moal paham moal ini moal. Sebeda alam lain deh mangga. Neng, iya kamu pakai kartu apa sih? Emang kenapa? Kok sinyalnya kuat banget sampai hatiku terdownload oleh hatimu? Aku dari tadi di sini waiting sampai loading sampai ngising aku. Iya keur ngagombal. Aya kene sih sabaheula aya lah. Neng, iya tahu nggak sih Sumpah Pemuda itu tanggal berapa, tahun berapa? Oh, setahu aku sih waktu sekolah Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober 1928. Emang kenapa sayang waktu itu belum lahir. Emang kenapa? Andaikan waktu itu sudah lahir, maka 28 Oktober 1928 akan ganti, bukan hari Sumpah Pemuda, tapi hari Sumpah Aku Cinta Kamu. Ya Allah, tenang mang, tenang. Ayah, puasana 7 poe. Itu hadirin. Jadi ieu urang kabehan kur diliung-liung ku aliran, ku ajaran anu anti ulama, anu anti madhab, anu anti salaf. Imam Syafi'i cak manehna cenah orang biasa. Tadi 4 tahun dikandungna, ngalahirna ge ibuna luar biasa. Usia 8 tahun hafal Quran, usia 10 tahun hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik yang isi kitab itu 5.000 hadis. Usia 15 tahun menurut satu riwayat yang lain 20 tahun diangkat jadi mufti di kota Mekah. Tapi karena bukan itu tujuan Imam Syafi'i mundur teratur, pamit kepada ulama-ulama Mekah, kepada ibundanya, "Ibu, aya naon kasep? Abdi rek berangkat mas santren deui ka mana? Ka Madinah, ka saha? Ka Imam Malik." Ibu mah teu gaduh biaya, kasep. "Berikan saya doa," kata Imam Syafi'i. "Saya akan berangkat tanpa biaya dengan doa dari sang bunda." Ini hal yang perlu kita tiru wahai para santri sekalian. Tidak sedikit orang yang sukses, di balik kesuksesannya ternyata kesederhanaan. Orang-orang yang biasa-biasa saja, bapana tukang toge, bapana tukang tani, bapana tukang cilok,
anaknya berhasil karena punya doa dari orang tua dan punya semangat yang luar biasa. Eta dagang toge usaha halal dibikin ke anak di kobong atau di kobong na betah pakai ibadah nadaikeun sebab duit halal. Petani curug-curug macul halal dikirimkan ke pesantren betahan anaknya sanajan dibekelan tepati gede tiap bulan ngirimana ge jarang tapi punya semangat yang luar biasa sebab nu dibikeuna duit halal tapi jajal duit pajak, jajal duit rakyat, jajal duit APBD, jajal duit APBN, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil harta kekayaan milik rakyat eta duit manehna diparabeun ka anakna ti leuletik geus dicocokan susu pajak 10, maka mana anak pejabat nu darekeun marasantren nu daek mesantren mah anak tukang tani, anak tukang toge, anak jelema leutik duitna halal pake kobongna betah. Imam Syafi'i berangkat di Mekah ke Madinah teu mau bekel, hanya mau doa. Begitu kuat dan gigih serta tekad yang utuh berangkat Imam Syafi'i di Mekah menuju Madinah, perjalanan 8 hari 8 malam. Selama dalam perjalanan 8 hari 8 malam Imam Syafi'i tadarus membaca Quran, sehingga dalam perjalanan 8 hari 8 malam Imam Syafi'i menghatamkan 16 kali hataman Al-Quran. Profesor mana nuk ngomong Imam Syafi'i orang biasa kadieu soekeun sungut nata profesor nyawa ke profesor biasanya botak dihareup hampura kanu botaknya lamun profesor botakna dihareup karena selalu memikirkan inovasi ke depan. Lamun diburi eta biasanya ahli sejarah mikiran zaman baheula pan. Lamun dihareup botak diburi botak di luhur botak loba hutang eta jelema teh. Imam Malik, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah. Begitu sampai Madinah, Imam Malik sudah menunggu di depan menyambut kedatangan Imam Syafi'i. Tuh hebat, padahal Imam Syafi'i itu BBM ke Imam Malik itu. Kenapa Imam Malik tahu? Allah yang ngasih tahu. Inilah orang-orang yang dekat dengan Allah mendapat informasi walaupun tanpa media. Orang sok ngomong eta abuya terang waenya padahal mah teh TV taya koran atuh informasinya langsung tina boga langit bumi. Betul. Waduh, Imam Malik ngimpi kadatangan maung gede. Kadatangan maung gede eta maung nyedot cai seep nu aya di Madinah, laut seep, bengawan seep. Imam Malik mentakbirkan besok akan datang orang besar yang haus akan ilmu pengetahuan. Ternyata betul besok datang Imam Syafi'i. Kitu jalma-jalma nu deukeut ka Allah mah ngimpina datang maung, isuk datang ulama gede. Ayo urang mengimpi didatangan bedul, isukna motor ditarik dealer. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mekah. Siapa nama? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa tujuan kamu? Saya mau mesantren. Mana kitabnya? Saya sudah hafal. Masya Allah. Kos urang baik gitu mangnya. Kos urang baik gitu. Ngapal lagi bareng ngirung mah. Muhammad. Can dikiriman bang. Cak Imam Malik tak, benar kau sudah hafal? Ya, coba baca di hadapan saya. Sorogan. Aduh sorogan tiba lagi ayah. Ya Kangjeng Rasul ge ka malaikat Jibril sorogan. Bahasa orang we sorogan gitu puntennya. Dituntun ku malaikat Jibril Iqra. Ini merupakan sebuah isyarat bahwa belajar agama harus punya guru. Tidak bisa otodidak beli buku di pasar dicerna. Tidak bisa otodidak kata kawiridan. Lamun teu boga guru teu boga ijazah teu saeutik pan jelema wiridana akur tapi kok ieu mah edan nang di pasar beli buku di pasar dibaca di puasaan puasanya 7 hari terakhir mati geni tidak boleh makan nasi paling wadang silahkan saja atuh dimulai geus edan pandinya nasi tidak boleh wadang boleh Mawirid, ini wirid ripai darat, ini ripai cai.
ini ripai ona ngawirin teboga guru ngawirin barang menang saminggu ayo pergilah kau, hati-hati di jalan, banyak godaan setan. Aku tidak minta oleh-oleh. Oh, Lesti kasihku, ini Danang datang. Wah, stres make tasbih di nasirah, sajadah di jeun calana. Ya, sepanjang-panjang jalan seuri baik. Teboga guru barang ditempo wiridana akur jajeng santri baca anak eta jumlahnya sakitu, kok bisa seperti ini akibatnya? Ai santri menang di kiai ijazah, ai mah teu ijazah atuh jadina stres. Ya, Imam Syafi'i, Cak Imam Malik, benar kau sudah hafal? Ya, kalau kau sudah hafal kitab yang saya karang, baca di hadapan saya. Dibaca ke Imam Syafi'i mulai sanad hadis, matan hadis sampai rawi hadis. Kata Imam Malik, sahih. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mulai sekarang ajarkan ilmumu kepada santri-santri saya. Inilah kehebatan Imam Syafi'i, salah satu mujtahid mutlak di antara mujtahid yang 4 yang mayoritas penganutnya Indonesia bermadhab Syafi'i. Anu ayeuna ditentang ku Wahabi, anu ayeuna diiyahkan oleh orang Syiah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan akidah dan keyakinan kita, menguatkan iman dan keislaman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala maparinan ka urang sararea para santri ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu dina eta ilmu teh urang kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir keluarga kita Kiai Haji Ojong mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kebarokahan, dan putrinya yang menikah dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin di belakang masih ada yang memberikan tausiah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.